Ampun teuing aing mah. Bulan-bulan ieu kuripu-ripu teuing jeung duit ampun ih. Kudu bayareun si Imron gawe can dibayar ya. Geus nampan wae. Ondanganeun ge kuacan anggeus-anggeus panan. Murubut keneh wae ampun Ondanganeun. Ieu nu rek mayaran taneuh ge can aya keneh wae mana mesti bos teh deui. Boga ge saluk pan itu kudu dijual da butuh duit. Aduh anya. Aya makam pan ulah dijual makam aja nah. Ron, kemana deh si Imron teh? Ron, Ampun melak naon deui atuh ieu haji aing macul mah aing ngalah cangkeng we karasa atuh cai karena ke hujan sakali geus ditah macul ampun tengan kumaha cenah ieu teh haji teh aing deuna boga udur dia sabatang kedengeran aduh ya Allahu Akbar kuat karasa ieu cangkeng aduh aing di Sarkim ka mana eueuh ieu teh si Kunil weh ieu can datang keneh wae deui kamarana meureunnan nya di mah haji sugan diajak jalan-jalan ku haji. Waduh poho euy. Ayeuna teh tanggal 30. Waktuna gajihan ya ayeuna ye. Duh anya. Het ai waktuna gajihan teh sok rada hayang bengis ye. Gawe ge ye. Duh aya waktuna gajihan ye. Mana haji teh datang je? Ulah poho je. Tanggal gajihan ayeuna ye. Wah anya. Aduh je. Het tika waktu gajihan ayeuna je. Aduh anya. Heuh aya gajihan teh sok rada karena awak rada beda ya karasana hampang gitu ada kajian derek boga duit sing gorobas naon eta heuh hayo je mujuna gajihan ya dah saya ngajajal atuh meuli pais belut gitu dah ngeunah da anjing pais belut ya sambal teh sambal dadak buset teh sedep gajihan poe ieu ada bengis ya masalah haji kedeung deui ka dieu ya nyusul gajihan ya terus je gajihan je kade poho je aduh semangat di hawana ini bawa duit ya cepel oke kuat jadi teh cepel ieu pacul. Ampun Mana si haji teh kayak mana kalau kuninina titah ke kebon cara paling neangan ke kebon ke sawah ting ke mana gadag bat neangan ki haji teh apruk-aprukan ka kebon. Ye. Haji. aduh ieu boga kebon danas ge kalau aduh buahan di Bang Ebar sik ieu. Kudu ngora keneh. Emangna ge loba sih nu butuh danas ngora teh kudu nungguan kolot ieu ayeuna mah. Sok kadang-kadang urang jauh nareangan danas ngora teuing naon da budak ngora nareangan teh na mah. Danas ngora teh tareangan we budak ngora, jang naon meureunnan. Danas jual oke ku yang danas lah. Si Imron mana di maculna? Oh itu tuh bener sugan gawena nyaho mau nek gajihan. Masa poe dibayar meureunnan. Paling bayarna ge saparo we heula lah. Ulah era teuing. Udah karunya gitu ke anak buah. Aduh. Aduh, danas. Ye. Oh, siap bos. Naon? Nean iya aing dah. Yang naon? Boga kebon danas teu. Atuh kebon danas mah aing boga. Naon rek dibeli? Oh, iya aya. Tah, ieu tah beladi itu lega keneh ieu. Nyaho ieu dipager jadi danas. Loba keneh. Loba rek dibayaran. Heuh aing keur kateter ye laku pisan sia. Pugu aing oge mentak ngahajak we dijual da kamari ge anu neangan budak ngora, danas ngora cenah Bahaji. Heuh aya di kebon, nya si arek meuli mah ku aing mending dijual ka sia. Ku aing beli. Baradut nya kateter. Baradut anina. Nya teh haji hayang ngajual baraha ya. Gimana ngora da lain nu asak ieu. Heeh. 5 lawe we kajin lah. 5 lawe. Heeh.
Ya guys, bayaran tuh 5 lawe mah. Eta ngomong-ngomong tanah kumaha itu anu itu can eta kan wah can informasi. Ih, lebah dinya mah. Emang nage lebah dinya mah kurang kumaha jalan nu meuli. Nah, uing kan bingung nawarkeunna oge. Henteu maksudnya sugan teh sia geus tara ka taneuh. Ya katana nya ngosok ari aya mah. Nya Pokok kitu taneuh teh kudu jeung sampel nah kudu dibawa ka ditu. nya bawa terus taneuh mah tuh bawa sampel ka kota. Emang dae gitu Haji Manggulna. Jore aing teh manggul taneuh ka kota. Nu sama mau pengke sia ka ditu atuh. Geus cenah mah kitu loba teh nu dibaca dah. Da lain koran ieu, maksudnya ieu ku aing dijual da butuh duit ayeuna. Si Imron ku aing can dibayar itu geus sabulan. Oh, heeh. Jadina sabaraha atuh ieu, ulah sakitu teuing atuh. Samaji. Aduh, 4 lawe we nya. set aing mah ditawar kedeh wae tadi 5 lawe. Heuh geus lah daripada terjadi duit aing mayar si Imron. Heuh nya. Heuh geus lah. Lawe nya. Mah ieu. Ai. Nuhun ieu. Pokona mah ke ala we. Soalnya itu bisa ngala. Kan di ala geus dicabut jeung ieu-ieuna ku aing. Pokona mah kieu aing si lain eta nya. Heeh. Danas ngora ayeuna bener-bener keur buset. Eta laku pisan. Aing bingung. Aing bingung jangan naon eta aing bingung danas ngora di tareangan. Mending anu nareangan teh kolot mah budak ngarora. Budak ngora. Heeh. Dek dirujak datengeun atuh danas ngora. Salah masuk. Heeh. Ya ngira ya. Ayo. Ayo. Nuhun ya. Ya. Ayo. Alhamdulillah katulungan si Amron ku aing bari jeung moal dibayar kabeh ku aing sia. Dibayar ku aing tibang 2 lawe mas sia heula lah. Ulah teu daang teuing. Ngadon wae di mah aing olok. Kudu mere wae sangu aing teh panan. Anak aing lain pun ku aing paraban wae sia teh tibang kuli. Hah. Campurkeun ku aing lah. Beak deh, naon teh jadi gogorobasanna. Aya bosna si Sarkim ieu. Ieu anu disebut rezeki teh, moal ka mana teh. Waing pecing ududna ieu. Bos. Ieu bos. Buset. Hei, Biasa ngulangan aing sia. nya biasa we, bos wah da mang. Alhamdulillah dah Mang Ron. Kasih Kang Sarkim. Heuh, ka mana si Sarkim? Oh, Kang Sarkim mah narik keneh we kieu mah. Mane keur aya ieu. Keur loba tarikeun ayeuna manehna. Set. Oh, Jadi kan narik ya. narik kena tadi ge nelpon ka Wing. Heeh. Bebeja. Heeh. Wing nek narikeun cenah Meron. Wayahna we cenah moal bisa aprok ke boga duit cenah aing nyamperkeun kitu. Eta maksudna teh si mana ieu, Bos? Ti Haji tidinya. Hah? Ti Haji. Di tas grosan naon eta ti Haji biasa tumben dia ka Haji ya. Aing Aduh, tenyan aing pan ayeuna mah jadi lompat Kanada danas heula deh aing teh. Ron, danas naon? danas ngora aing neangan ya. Yeh. Danas mah Haji bogaeun dek anu ngora ke dek anu kolot sarua pelemna ngora jeung kolot ge. Ku aing tadi geus dibayar sih. Cenah masa keur mayar sia cenah. Bener, Bos. Nuhun pisan, Bos. Emang ayeuna poe ieu pisan uing gajihan, Bos. Oh, gitu. Mentak gawe gitu. Uing tadi ti ditu ieu nya. Hampang pacul teh ini narima duit gajian ngobret we ka dieu ieu. Biasana sok pusing pan nya. Wah, anu mah gua ber terus teh nepi ka dieu ieu. Saya tahu biasa. Tompo, Bos, di ditu. Biasa gus rek rapi. Ye, hawana aya dek boga duit teh kitu, Bos. Atuh geus dumuk poe ieu pisan gajihan ya, alhamdulillah. Heeh. Oh, ti ditu tuh. Tadi ku aing dibayarna ge mahal, Ron. Mahal. Mahal. Aduh, alhamdulillah gajihan Tet, jadi siapa? ieu poe ieu. Poro kudu kabagian gede wes ya mah. Oh, nya pasti uing na ieu berarti geus 2 bulan kamari aya gantungan tah. Mudah-mudahan ayeuna bisa dicokot kabeh. Tadi aing mayar 40 lawe sih kabayang teu. Pet 40 lawe lamun dikali-kalikeun geus dumuknya. Beres ieu gajihan poe ieu. Aduh, aing Tibang dibere 4 lawe 2 lawe mah diadat haji. Aing mayar mahal. Nya pastina urang mah pasti ngadat soalna naon? Da uing mah pasti ngadat teh Bos ieu. Lamun teu dibayar uing mah lain maling mani acan, hak uing digawe. Digaji uing meureun hak uing eta mah nya. Mentak uing mah ayeuna bakal rada ngadat ka haji ieu. Wayahna. Ngomong-ngomong ge aing cek si Sarkim cenah sih biasa aya baturna ya namanya cenah. Boga 2 karyawan teh haji. Haji boga 2 karyawan teh hiji deui tah. Si Kanil eta teh alona. Alona buset cenah mah gagah cenah. Dah, aing gagah-gagah lamun aya mentak hayang nimpuk ku taneuh ieu. Untung teu datang poe ieu. Da teuing ku haji titah ka mana ieu untung we poe ieu. Pas uing nek gajihan teu datang, mun datang mentak pipusingan. Paling dipentak beureun sia teh. Oh nya bakal dipentak ka manehna. Moal bener bari jeung kitu ge. Dah, urang saengkog.
kurang sangkok. Kurang sangkok eta teh. Padahal engkau gede setik deui mah supaya jangkep gitu nya. Duh, aing ampun, hadena poe ieu teh datang ye. Ket lamun datang pusing wing pusing jeung manehna bener. Pusing wae nya. Oh nya pusing wae jeung hayang dipapagahan wae deui jeung bener mangalak kariweuh. Nah, aing adena poe ieu eueuh jaba ulau-alau wae deui. Ampun aing ampun alona haji ih. Aing haji ngaboga alo. Ampun. Ya tuh, gitu mah aing. Si Sarkim dah dengan si Sarkim deh aya urusan kene. Oh nya heueuh teh angan sugan ke balik. Lamun ka dieu bejaan we aing neangan gitu. Kita ka aing ya. Oh, siap dah ngomong-ngomong iya dah. Aduh sabatang ya tuh bos dah. Aing. Kada ieu mau korekna doang bos tah. Korekna doang we urang. Deuh winget di bang sia mah. di bang sabatang we bos gitu Iya, si Sarkim nyaho caritana sia teh ngan sabatang, Emang sabatang. nade si Sarkim mah kabatur teh sok carita we batalkeun nih atuh Kim sia mah sok kunemen boga babaturan teh diomong-omongkeun. Iya. Bebeja meureun Sarkim nya. Uing mah sabatang we gitu bos tah. Gitu bos ieu nuhun bos ya. Can udud pisan atuh. Tadi karak sabatang bos padahal mah. Haji atuh penta. Wah, bos aing haji ampun tengan. Duh, uing cek paribasana daek bugulitikan di dieu ya. Saumur digawe di haji can pernah mere udud sabatang we. Can pernah uing. Najis Inggris pokokna mah eta lamun haji cenah mere sabatang we. Aing tara. Kadu uing mah. Oh, Ampun haji. si cek si Sarkim ge ampun pisan menditna haji. Pokokna mah ampun paralun geus. Ampun Duh, ieu ngomong-ngomong nuhun pisan bos karasa ieu sedepna dah. Duh. Ya aing ngeri atuh Bron. Wah, kitu matur nuhun ya nya. Aduh, bos. Gajihan ulah pong enta gede. Siap bos. Aduh, nuhun bos lah. Iya nya. Ayo bos, kade bos di jalan bos. Sakali di nuhun bos ya. Hai deh. Ayo Ji, gajihan poe ayeuna. Lamun ngomong teu boga duit. Duh, waing. Jaba eta mah geus hak aing Ji, kumaha ge kudu dibayar. Kadang dana suksesnya kan nyahoan ku aing euy. Moal bisa ngabohong Ji. Haji euy. Waing si Imron dibohongan. Ganas murah waing sebut mahal. Kene sina pasea jeung dudunganna ieu eta mah emang kos ucing jeung anjing wae Duh, asal waktuna gajihan ge kuat hararampang, ngeunaheun yo. Alhamdulillah waktuna gajihan yo. Gajihan je poe ieu ulah poho. Tah, iya aing teresep teh ye. Ngan aing datang ngaso teh ngaso sia mah kos dongeng iklan. Ji. Ulah poho Ji. Poe ieu gajihan Ji, mentak ieu rada santai we tempona itu. Heeh, aing nyaho ayeuna teh sia gajihan, sia teh naon sia ngawangkong jeung bos si Sarkim. Udud sabatan Ji. Sia mah kaerana punta, penta. Iya Ji. Aing mah menta, lamun maling karak era aing mah menta. Eta dibere eta. Nya atuh meni unggal jelema sia mah. Ye. Sia ka aing tara menta. Nyawa sorangan Aji, di mana atuh bara bere? Barina ge aing teh hararayang mere sia lah. Gawena ge teh dekeun bener. Biar aku terekeun bener. Ye, gajian deui ayeuna we lah mumpung beurang kene ye uing ka pasar dah. Ye, ayeuna mah kieu. Sia 3 bulan ku aing can dibayar. Ngan ayeuna ku aing dibere heula 2 lawe sia. Ye, piraku 2 lawe haji pan gantungan bulan kamari ge encan. Maksud aing pan duitna eueuh teh ngajual danas ge murah aing. Murah naon ai cek si bos cenah tadi 40 lawe kumaha sih Ji? Tong didenge mana ngabohong. Beraku haji bos ngaranna bos malah ngabohong ieu Ji. Gede wadul ye. Sia mah pokona mah ye nya rek tarima rek henteu ku aing dibere 2 lawe heula tah. Teug eta mah. Rek narima rek henteu pokona mah sabodo teuing aing eueuh duit. Haji aing aku nemen haji atuh gantungan kamari ge teu kabayar-bayar acan ieu mah. Paingan ge bara poeeun ieu mah. Teu jadi aing pokona mah aing moal mikiran sabodo teuing sia. Eta mah rek mahir rek henteu pokona mah sina mahi sabulan. Buset aing haji ku nemen sih Ji aing ieu teh geus hak uing Ji. Kumaha ge uing mah ieu nya. Ayeuna ieu nya uing bari nangtung ieu punten we ka haji ieu. Duh, ampun tengan. Uing mah pokona mah hayang ditambahan Ji. Uing mah lain menta-menta acan, ieu mah hak uing Ji. Gaji uing gaji ieu mah teu menta uing. Pokona mah gaji uing ieu mah geus hak wayahna Ji. Bayar lamun bisa mah nya. Bayar Ji. Dosa Ji eta teh geus hak batur. Lamun aya mah ku aing dibayar kabeh. Eueuh aing keur eueuh. Hai eta aya. Heupan aing mah di mah Nini Haji ke nanyakeun itu ladang dana semana cenah. Terus kumaha dibayar gantungan Oh atuh? nya engke gampang, tahun hareup. Bareng jeung THR ke. Wah, THR di mana tahun kamari ge eueuh Engke ayeuna mah aya ngagolosor sugan ke. Orai Oh nya orai sia mah beuki atuh. Lah, orai boge nyocok kayak Oh geus aing mangkat heula Sia gawe anggeuskeun tah. Kara kos kitu gawe ti isuk meluk gadag kalah. Ngaso we gawe teh. Wah, gawe we bayar gajian mah sedek bayaran mah kos kieu nah haun tibang dibayar. Oh geus uruskeun we eta mah hirup sia lah.
lain hidup aing ieu da. Set dan ieu haji aing kumaha caritana ieu haji. Gantungan kamari teu dibayar. Atuh ieu mah tibang bara poeun eta aing. Anya tibang 2 lawe haji. Kumaha aing haji judulna nya aing. Heueuh haeuteun kumaha ieu teh ditolak pan rezeki ieu teh. Haeuteun pan hak aing teu dibayar haji. Aing mah waing pareuman heulan ieu. Waing dibongkar-bongkarkeun ku aing. Sawahna cenah tong aya caian, cenah tong nyawah bulan ieu mah pokona mah endek rendang dek morekat. Moal nyawah aing pusing. Boro dibayar gaji. Ngalah tibang saparo ge hanteu aing ku pusing-pusing teuing ka haji ku aing dibongkarkeun sawahna ge. Pusing-pusing teuing aing haji teh dek dibayar. Dibongkarkeun ku aing caina ge ulah nepi ka nyawah pokona mah haji. Cenah nepi ka saat ku aing. Pusing wae di haji teh aing sedak waktuna gajihan. Oh, dipentak kasbon. Oh, menik ku nama-nama teh sia haji. Ludes atuh sia haji, aing pusing dah ka jelema kos kitu aing. Aing aneh aing haji. Tong waktuna gajian terus aing sia. Ayo sia we nya dibongkarkeun we nah. Saat sia cai lah. Terus saat cenah tong nyawa haji bulan ieu mah ya. Pusing-pusing teh aing. Teu geus ka pasar cita-cita di gajian. Nya kumaha mah teh kan tibang cita-cita di ka pasar masih keneh teu kacapai keneh wae komo cita jadi pilot meureun aing teh. Cuman man ieu hirup. Waduh, Biang garok nama ieu. si Imron handat nyaan sigana itu. Pacul digeblok-geblokeun. Jamal nyawa ieu. Aduh, aing disampurkeun imam pacul. Paur aing teh. Nyaman-nyaman Aing teh. kan heueuh da aing teh. Teu dibayar ku aing meureunan kulina. Teu da eueuh panan duitna. Sabor teh Imron sia. Aing balikieun Boboro kasbon. Boboro menta aing teh. Gaji-gaji aing. Hak aing eta teh. Pusing aing teh we balik aing kitu mah.